supados ibu tegampil hilapan teh kudu getol nyikat gig arek kulem nyikat gugah kulem nyikat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu, ari ieu maqalah nomor ke-7. Wal maqalatus sabi'atu, ari maqalah nomor ke-7, wassalasuna sareng ke-30. Kaudagu An Ali katampiti cariosan Sayyidina Ali. An Ali katampitina cariosan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, amin ya Allah ya Rabbal. Karrama muga maparinan kamuliaan saha Allahu Gusti Allah wajhahu kana pamenteuna Sayyidina Ali, annahu sayaktosna Sayyidina Ali nyari kola nyarios Sayyidina Ali salasun ari tilu perkara. Salasun salah satu, salasun ya. Salasun ari tilu perkara. Yazidna anu bakal nambahan, yazidna anu bakal nambahan fil hafidi fil hifdi dina talaran, fil hifdi dina talaran. Wa yudhibna sareng anu bakal ngaleungitkeun, wa yudhibna sareng anu bakal ngaleungitkeun albulgoma kana reuhak. Reuhak ieu reuhak tikoro ta eta khoekcuk. Albulgoma kana reuhak dahak. Asiwaku nomor kahijina siwak nyikat gigi. Pinter 100 tajang belah kidul. Acan kaleru mendesan ngenemal. Wasaumu jeung nomor kaduana tah jang belah wetan. Belah kaler ya siap-siap. Wa qiraatul Qur'ani sareng nomor katiluna palalinter. Kulantaran ibu-ibu nagis palinter subhanakallah. Kartos teh acan saur akang baheula Panji maneh lamun ngawuruh masyarakat teh dibere panjang jeung pondok teh teu ngarti-ngarti geus tong dituluykeun.
saeutik wae teu ngarti komo deui tas wa qiraatul qur'ani sareng nomor katiluna maca bismillah sakitu lah Bu. Bismillahirrahmanirrahim dina maqalah ka-37 aya kasauran tina cariosanana Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu amin ya Allah ya rabbal ieu teh mangrupikeun cariosan Sayyidina Ali sanes hadis Kangjeng Nabi anu mana bentukna teh jenisna benten upami cariosan Kangjeng Nabi mah jenamina teh naon cariosan Kangjeng Nabi mana namina teh hadis Pak Haji we hungkul nu bentes sepuh heula dina fikih soteh kudu tartib da dina pelajaran mah dinu kieu teu kudu nungguan sepuh. Tas ari cariosan para sahabat mana namina cariosan para sahabat mana namina aduh poho deui cariosan para sahabat mah asar naon cenah cariosan Kangjeng Nabi disebutna cariosan para sahabat disebutna cariosan ibu disebutna wah rupa-rupa tama anu ngacaprak anu babaung wah segala rupa nah cenah ustad teh meuni kasar kapan sok ibu nyebutna kitu tus nasi euci itu keur babaung ih minta amin disarwakeun jeung gogognya kan kitu urang malah mun geus teu kontrol teh kapan geus beda-beda bahasana ge nu geus ngecebrak teh mah eta nu di juru ngecebrak we cenah ngecebrak bu bahasana ge lain hadis-hadis acan jauh jeung hadis mah nah we deui cariosan para sahabat mah namina teh asal kumaha saur Sayyidina Ali saur Sayyidina Ali bu salasun yazidna fil hifdi aya tilu perkara anu bakal nambah kakuatan ingatan urang aya tilu perkara anu bakal nguatkeun ingatan urang aya tilu perkara anu bakal nguatkeun hafalan urang terus naon deui cenah wa yudhibna al-bulghama jeung tilu perkara ieu teh lain saukur bisa nguatkeun kana ingatan tapi oge bisa mersihan kana reuhak kana dahak wa huwa ari itu bulgom tabut tengahna dina tengahna aya Bu eta ihda tobai salah sahiji tina opat pirang-pirang kabiasaan kafitrahan manusia dina diri jalma teh sok aya opat anu biasa kaluar mana hiji al-bulgham nyata reuhak jeung sabangsana sadulur turunan reuhak teh jeung naon berarti jeung ciduh jeung leho rek garing rek baseuh wayahna kudu jelas teu rek maksud ngageuleuh ibu nu keur barang tuang al-arba'atu eta aya opat wahia al-bulgham hiji reuhak jeung sajabana wadamu jeung nomor kaduana getih rek getih kaluarna pedah kakeset sok urang sok kaluar getih tara Bu ibu kakeset keur nyiksikan bawang sok kakeureut naon sok kakeureut sok kaluar getih tara lamun kakeureut aya kitu mah teu kakeureut nya moal kaluar getih kecuali ibuna keur men meureunna aya getih he disarua keneh naon getih terus naon deui wadamu nomor kaduana getih wasawada jeung nomor katiluna ari siwadu matina aswad dari aswad teh hideung ngan di masana teh kokotor anu bijil tina empedu anu warnana hideung naon sabang saning teu teuasan anu berat
naon teh tah eta wasofra ujeng empedu anu koneng nyata kokotor anu bentukna cairan kesang cai papang eta teh kabiasaan anu kaluar tina awak urang tas aya 3 perkara saur Sayyidina Ali anu bakal nguatkeun ingetan urang. Naon sababna ku Sayyidina Ali dipasihan tips ieu sabab urang mah jalma pohoan. Boroning kana ladang ngaji anu sakilo lobana ajengan, lobana ilmu nu dipasihkeun, boro-boro kanu kitu kang ngaran-ngaran budak sok pohoan. Boga budak 4 ibu teh. Nu hiji Icih, nu kadua Acih, nu katilu Acah, nu kaopat da pabelit atuh. Mere kanu kahiji nyebut kanu kadua. Kanu kadua nyebut kanu katilu. Jeung sajarupa. Da urang mah jalma poho matak dipasihan carana saur Sayyidina Ali. Sangkan ibu teh teu pohoan yeuh, Bu, meh teu pohoan. Komo ka salaki mah naon kapan pernah aya kejadian ibu di ditu rek lebaran aya caroge naon salaki jeung pamajikan balanja baju atunggaran keur balanja baju waktu lebaran teh padadat pajeulit leuheung pahili anak atawa salah nungtun budak kalah nungtun troli gitu. Salah nungtun salaki jeung nu dituntun teh jongjon we dituturkeun dasar eta mah ari geus kukurilingan bu bea karep geus ngawadahan baju geus asup ka Asia ngawadahan naon bubuahan isi kulkas jeung sajabana pas ngalieuk pas rek mayar geuning salaki batu kan kapan eta teh panyakit naon aya deui ibu salakina kajadian di menu poho ieu mah asli Bu, asli nu tadi mah ngarang, nu ieu mah asli. Abdi gaduh rencangan guru di SMA 10 Tasik. Eta mah pohona bea karep. Angkat sareng bojona ka Mayasari Plaza bade balanja. Teu angkat. Mamah da bapa mah bade ngisi la bensin. Mama sok jongjone balanya diturunkan si bojona teh di mana? Di Mayasari di Plaza. Anjeuna ngisi bensin ka pom. Beres di pom ngisi bensin jebret nutup mobil angkat deui. Lain balik ka Mayasari kana tuluy balik ka imahna. Eta si bojona teh si ibu hajina teh geus nelponan, teu diangkat tapi guna mobil meureungan. Ari geus nepi ke Singaparna. Da orang Singaparna. Bapak di mana nikah pom teh mendilambi-lambi teuing. Ari kitu mama eta di mana? Mama di Mayasari. Astagfirullah. Bapak kunaon? Bapak tos uwi ka bumi. Eta mah keserian. Eta teh penyakit naon? Poho. Parahna si bapak eta mah geus poho. Rek ngabedahkeun Bu. Gaduh balong 3 kotak, jair, emas jeung lauk naon? Anu sungutna seukeut teh bawal. Jam 7 teh di saatan. Uih kamu udah nungguan saat mah kesel meureunna. Di saatan si balong teh jam 8, jam 8 hare-hare we. Nah, di setengah 12 rek adan lohor aya nu uih ti sawah. Bapak cenah itu balong saat astagfirullah abi teh rek ngabedahkeun geus paraeh bu laukna teh. 3 balong teu kagok. Tah penyakit pohoan. Bisi aya di dinu kitu kade Bu. Ingetan karunya. Tah carana aliran. Carana supaya ibu teu pohoan, carana sangkan urang teu gampil hilap rek dina talaran, rek dina ilmu, rek dina ingetan, meh teu gampil pikun ibu intina mah. Cara supados urang teu gampil pikun teh aya sabaraha? Aya tilu. Mana hiji? Asiwaku nomor kahijina teh kudu getol ngosok gigi. Otak sepuh baheula mah nya bunya getol nyika tuh henteu teh lain di WC hungkul bari keur ulin oge bari naon? Nyeupah.
Ari nyeupah teh daun seureuh di apuan, di bahbiran, dambir, di bahbiran merang, digosok-gosok bikin kadi bulak-baliknya. Naon Bu, paingan atuh kolot baheula mah tarag babari pohoan nepikeun ka yuswa 120, 150. Ari ingetna teh masih kene kuat beda jeung urang. Ibu misalkan ibu teh menangkan caroge orang jauh, tara panggih geus mang tahun-tahun 5 tahun temu di ka imah salaki, balik ka imah salaki da geus poho deui dulur teh nu mana wae nya. Sok kolot baheula Bu, nepikeun ka naon udeg-udeg lagi apal kene, oh ieu teh anak si anu kawin ka si anu, tah ieu budakna nu kieu. Nah, kapan budak lama anu deme anu mancung kan kumaha ti ditu. Nah carana teh nomor kaju sangkan teu hilapan teh ibu teh sing mineng nyikat wa matak lamun ibu sok pohoan ieu atau bapana misalkan kakaraga dibere ku ibu teh geus hayang deui, papa kapan bingeus poho mosok huntuh heula gitu mitu poho. Supados ibu teh tegampi dihilapan dina ilmu meh teu ngaos teh teu bar ho aya nu nyangkrung dina hate urang amalkeuneun ilmu teh memeh ngaos uwi ngaos bade kulem bade salat uga kulem kedah nikah. Wow, rek salat Bu mata kunaon ajengan sok malakel sorban ya Bu. Sorban teh lain rek jang gagayaan. Para sahabat Kangjeng Nabi mah nyontoan sorban teh lain jang digabrikeun jadi pake gagayaan sanes. Sorban teh Kangjeng Nabi mah kangge hiji nutupan panas, da di Arab mah tempat panas. Nomor kadua, nah upami Kangjeng Nabi hilap teu nyandak siwak, ada siwak teh sikat gigi lamun urang mah. Tah Kangjeng Nabi sok di naon diruruk kuramo dibuntel ku naon sorban atuh rujit bae da baju sorangan da teu najis eta mah sanes barang najis hartos. Kan kahan ibu ye ulah sok salah tangkep anu disunatkeun teh siwak. Ari siwak teh cek tadi ngosok gigi. Ari alat nama rek ku sikat gigi merek naon wae oge pek teh teuing. Cenah eta Kangjeng Nabi kapan ku kai irok so teh baheula. Da baheula mah can aya pabrik sikat waos. Da ieu mah di urang geus balatak pabrik sikat gigi di mana-mana atuh naon meunang make nu aya oge. Nu ulah teh sikat urut ngosrokan liar. Supados ibu teh gampil hilapan teh kudu getol nyikat gigi. Pek bae kita ari ibu teu naon. Arek kulem nyikat, gugah kulem nyikat. Hiji, da mah nyating ibu kacida lamun ayeuna aya jalma nu rek sare teu naon. Ibu sok ngosok hunduh heula tara uyuhan. Kapan bener ibu teh bisi? Ya. Ibu teh meureunana lamun geus ngosok gigi mah meureun di mana-mana caroge aya kahoyong aya pamaksadan teh moal barau. Sagala ieu mah geus dahar jengkol peuteuy asin. Rujak cuka, wah geus nyarelap ieu ceuhil dina belah dieu. Ieu sangun geus 8 poe dina gusi ieu kakara kaluar. Naudzubillah, kade bersihan. Tak teu nyalahkeun salaki lamun salaki kapajut ku tetangga geulis. Da urangna nu jorok bolostro. Mending kena lebar odol Bu. Daripada korban hati. Dari salaki bobogoh jeung budak SMA rek kumaha? Rek saha nu nahan? Hiji, sing getol nyikat waos bersihan. Minimal tuh sadinten teh 2 kali nu disabunan di odolanana. Atuh kumaha lamun badan tepan kapan rek tepan lagi naon? Di naon rek tepan lagi kapan uih pangaosan? Keun. Atuh isyarat-isyarat bari kakemu kadinya ku naon? Ku panangan nu penting mah aya isyarat urang teh keur nyikat. Nyiwak. Gitu.
Naon soalna Bu Abi matak nyebutkeun gitu sabab sekali deui nu disunahkeun teh nyikat wa lain ka mana-mana mamawa kai eta kai irok eta teh lain siwak ibu siwak mah nami naon nyikat gigi eta teh disebutna naon siwak ari alat nama rek sikat gigi merek Pepsodent Ciptaden naon bae ge mangga aya nu diangge ku Kangjeng Nabi nu eta mah kai na teh namina kai irok ai kai irok teh kai anu jadina diangge naon siwak nah nganggo kai eta sabab kai eta mah lamun digegel teh aya rambutan abi pernah Bu make nu kitu kenging saminggu nah make eureun digemrong sireum poe kai mah semangat bari ngagegelan da kan kudu digegelan Bu hayang kitu teh kereut ku silet gegelan mimiti mah asa naon kitu asa ngarokrakan huntu kadikeurinakeun ditilik-tilik nah bet hari deung sing horeng jadi sayang sireum atak balik dewe kana naon sikat gigi ji beres banyak wasaumu jeung nomor kaduana kudu rajin puas naon cenah Bu sangkan ibu hoyong gampil kiat emutan ulah gampil hilapan teh kudu getol puas sok katubu darek teh getol kumaha jalma nu puasa mah rek teu pohoan kumaha jalma nu puasa mah ka tanggal-tanggal hiji dah ge kapan apaleun terus ieu bulan ieu kapan naon sababna sabab anu saum mah kapan aya tanggal-tanggal anu dilarang naon dilarang puasa hari tasyrik ta enjing ta terus idaen bulan lebaran haji lebaran fitri tekenging naon puasa tamatak dihitung ari nusok saumah bener atuh matak gampil kuat emutan teh da sabab naon ka tanggal-tanggal ge diapalkeun terus naon deui diinget-inget aya nu nawaran tuang abi nuju saum kan ingat berarti kuat ingetanana eta fadilah salah sawis tina naon tina saum jeung naon saum teh matak nurunkeun kana reuhak ari ibu konsumsi reuhak teh naon matak reuhak sok seueur sabab ibu sok seueur barang tuang basreng cireng cimol pokona sabangsaning aacian we cimol cilok cibai cireng cimin cipe segala rupa asup mata kerek tengah dilan kumaha da cara rapel atuh aci hungkul ciu cileuh saituna teh naon deui sok Bu cipu pan geus tuh cilok mah geus ini kana cilok ini beuki-beuki teuy heup katuana kedah getol sa nomor katilu nawa qiraatul qur'ani kedah seueur ngaoskur sanajan ibu teh balelol sanajan teu ngarti sanajan teu paham maca Quran naon fadilahna di antawisna teh nguatkeun emut meh teu gampil mata lamun aya di urang ahli pengajian ya ulah kabatur ahli pengajian we abi mah da ngobrol ka ahli pengajian lamun aya ahli pangaosan anu umur 60 tahun geus memulai saha ieu ari maneh saha pugu salakina eta teh Epa salaki balik di kota ketrok jam 8 teh teu dibuka nepi ka subuh teu inget eta salakina pikun pohoan cirining eta teh tara hiji tara nyikat tara puas tara maca Qur'an atuh minimal tah dua amalkeun ku urang Bu hiji sing getol ngosok wa nomor kaduana sing getol maca Qur'an keun puasa mah bisi ibu teu mampu da di pengajian dibere naon dibere roti kurupuk eta eleh puasa ku kurupuk dua siki
Ibu teh geus sahur tahajud, terus tahajud teh ibu teh sahur, terus niat abdi saum sunnah karena Allah, nepi ka lohor kuat salat lohor mandi ibu teh kacai dedang dan datang ke pengajian keretek dibere sukro gope bu da eleh puasaku sukro gope Allah ya kali. Aduh. Takeun nomor kedua pilih abot urang amalkeun dua bu hiji sing getol siwak nomor kedua sing getol maca naon sababna bu kalamullahi ari Quran teh kalamna Gusti al muta'abbadu bi tilawatihi ari Al-Quran teh kalam Allah anu bakal jadi amal ibadah bi tilawatihi ku dibaca. Anu maca Quran menang padilah, menang keutamaan, menang ganjaran, menang amal di Gusti. Walau bi aksori surati bisa lieu. Ibu teh geus salat subuh sok tadarus. Geun we amparkeun sajadah teh dina luhureun saja teh muka Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun dut hitut ibu teh mules marangsang hayang ka mana shadaqallahul adzim ganjaran bu al muta'abbadu bi tilawatihi ibadah ku diba walau bi aksori surati sanajan ku pangpondok-pondokna surat pangpondokna surat teh naon nun atawa misalkan surat anu pangpendekna kulhu Al-Kausar inna atoina kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar shadaqallahul adzim beretok ibu teh ka sawah ganjaran matak rek panjang rek pondok ibu teh sempetkeun heula udang subuh teh memeh kacai memeh gegero memeh nyisi teh maca heula naon Quran ulah lebaran ulah puasa hungkul maca Quran teh eta Quran ibu pokona mah abi mah cenah ustad gaduh rutinitas ngarawat Quran satahun sakali ari iraha ari bade saum cenah bersihan di kawasan ari kitu kunaon Qur'ana kakabulan cirining tadi dibaca tak ari kita mah dibaca ku urang teh Quran teh ditingali keun we sanajan teg dogma cana ge sing jadi iba tos bu teraskeun simpulkeun ayat 3 bu hiji supados urang teh teu gampil pikunan supados urang teu gampil pohoan saur Sayyidina Ali supados urang teu seueur kokotor reuhak godroh carana teh hiji kedah sering nyikat waos komo ibu sok pagigir-gigir jeung besti mah ngobrol di pengajian kadip ulah kikian ngajaga biwir ngosok huntu da moal katutupan ku permen kis moal nah cenah pengajian teh ngabahas huntu ih ibu cacakan huntu ge diurus ku agama mah riweuh cenah Islam teh ka huntu-huntu diurus ieu wayahna ieu. Kapan urang teh supaya geunah ibadah. Hiji carana teh kedah seuring nyikat minimal rek kulem gugah kul 2 kali. Da ieu mah odolna geus cara ranggih menyegarkan napas 12 jam berarti cukup nyikat huntu teh 2 kali sehari ini baheula mah kapan nyeupah teh 24 jam ibu eta keur sare anu poho nyeupah keneh eta gugah bobot teh meuni beuka huntuna teh da panas ku naon meureun ku apu Allah karim padilah teh naon cenah bu mah teu gampil hilap kana talaran hilap kana teu gampil pikun supados teu gampil
Nomor kaduana kedah sing getol saum. Kumaha ada abi mah teu tiasa wae saum teh hiji ku damel di pasar atanapi kusok ka sawah osok ka kebon. Kumaha cenah atuh usah da abi teh hoyong gaduh ganjaran jalmi nu saum tapi abi na ge teu tiasa cara na hiji upami aya mah mangsa bade ibu rek sabulan sakali rek genep bulan sakali rek saminggu sakali mah sanajan teu Senin Kemis sanajan teu Daud sauman anu sakira-kira waktu urang libur bahkan Kanjeng Nabi kapan kunaon Kanjeng Nabi sok saum dina dinten Senin sabab dinten Senin teh lahirna Kanjeng Nabi. Nah bet aya kemisan sabab Kanjeng Nabi resep angka-angka anu ganjil di antawis alesanana teh. Nah bet dinten Rebo sabab dina dinten Rebo teh orang-orang Nasrani sok sararaum. Mata Kanjeng Nabi sok saum dina naon? Kemisna. Nomor kadua kumaha cenah lamun abi teh anggar teu tiasa saum mah. Ari sanes maksakeun bulan Ramadan mah jeung ngodoan. Maka lamun ibu hoyong ganjaran jalma saum sok pasihan tuangeun buka kangge jalma anu keur saum bungahkeun ku ibu teh. Tanapi misalkeun teh aya jalma nu sok getol Senin Kemis bere hadiah ku ibu teh. Ece sabaraha bulan ge Senin Kemis teu tepegat tos genep bulan ceuk sinu sok puasa teh bere hadiah ku ibu teh. Bere baju teh bere gamis weuteung kantong ngaji weuteung imah ibu-ibu getol puasa eta kantong geus bareulah dipake sok hadiah. Nomor katiluna sangkan ibu sangkan urang teu gampil hilapan sing getol maca Al-Qur'an sing sering maca da urang teh ibu teu capek-capek teuing nya ibu riweuh pisan teh sadi dinten matak bisa ngaji ge ibu teh jalma nyase pisannya cik ibu bandingkeun ibu keur can getol ka pangaosan jeung ibu geus getol ka pangajian riweuh mana riweuh geus getol ngaji atawa riweuh memeh getol ngaos riweuh memeh getol ngaji kapanan teu ngaos mah ibu teh wayah kita geus riweuh ningali seseuheun hayang ningali setrikaeun hayang ningali gerohaneun hayang kan di pengajian teu mikiran geroheun di pangaosan teu mikiran setrikaeun are-are we kajeun teuing namrugi darek ngaji tuh jongjon matak lamun ibu get seueur wakos laluasa kitu seueurkeun ku ngaos komo geus yuswaan mah tanaga geus teu kapake ka sawah tanaga geus teu kapake dianggo barang damel anu abotan sok seueurkeun tadarus kantonan enjing-enjing jeung pas sore aya di Paliwetan tuh ibu-ibu teh ibu geretol keneh alhamdulillah sok ka kuping ari ngalangkung ari subuh jeung ari sore ibu Neneng Mas Joni aya Bu Neneng mana atuh aya Bu Neneng Bi Neneng Mas Joni mah bada asar teh bu kunaon Bi Neneng bet sok uih ti payun ari ngaos bisi suudon ieu kabeh dijawab Bi Neneng mah netepan teh sok sasarangan jeung urang kalina bari teras tadarusan dugikeun ka bade nganumuan ieu saber sanaonna sanyalsena kitu tak sok urang ge sing angel laluasa waktu kosong teh daripada muka Facebook juga nini abi tuh nini Facebookan cak Quran ya ya pangmeserkeun Quran anu teh lah ibaduhnya gede teh teu ada Facebook bisi Facebookan keneh wira oh nya tanya bu meme kulem sok seueurkeun waktu supaya naon teu babari poho komo mah ilen mah loba incuna ulah kapikun pokona sing nepikeun ke 100 tahun pengalaman ngasaan boga incu ti abi gitu
buyut kita sing panjang umur sing ulah pikun sabab ari pikun teh ibu salah satu nikmat Allah nu dicabut pang ieu na tina diri manusia 100 baat sabadana naon tanaga lamun ibu geus kolot nu dicabut teh naon heula tanaga geus tanaga naon pikun geus pikun naon maut tak hade mudah-mudahan urang masih ditebikeun sing dugikeun ka ira wae ge emut carana emut kumaha saur Sidina Ali sing getol babaras sing getol sing getol macakur hartina naon ibu hikmahna tina ieu teh lain ngosok kuntu wae hikmahna teh hiji sing jaga kebersihan diri raga nomor kadona sing jaga kebersihan hate ku puasa nomor katiduna sing jaga bisa ngajaga kebersihan lisan ku macakur daripada ngomong ke nutup puguh mending macakur daripada orang loba ieu mending kuat tah kitu mudah-mudahan sing aya manfaatna wal maqalatu saminatu wasalasun summa wallahu a'lam bissawab hadallahu wa iyyakum ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengna urang sangakeun ka guru urang sadaya waktu setempat di sangkan. Allah Akbar. Kios ke dia kemari? Ahmad dong. Tapi maghrib ke dia.